Kudang panoncang kabuka, alarm geus ribut hirup kudu lanjut ogenya. Ngopi saset biar semangat jalan, padahal gaji mah masih jauh ti harapan. Di jalan macet mikir target bulanan, di kantor ditekan kudu capai harapan. Keringat ngalir waktu terus dipake, tapi slip gaji datang asa salah cetak wae. Cek bos kudu rajin, kudu loyalitas, aing geus loyal tapi bonus mah teu jelas. Kerja keras, hasil tipis, keringat loba, duit na irit. Kerja keras, tiap poe capek, gajian datang langsung leungit sekejap. Tipis, tipis, tipis. Kerja terus, target numpuk, deadline ngudang-ngudar. Waktu istirahat ngan ukur sakedap. Batur liburan, upload di pantai. Aing mah lembur ditemani kopi pahit deui. Niat narek maju, hirup leuwih mapan, tapi biaya hirup beki mahal unggal bulan. Kerja teu eureun, usaha teu lilah, tapi hasil nu datang teu sabanding rasa. Hirup kudu kuat, ulah gampang nyerah. Sanajan capek tetep kudu seueur heula. Kerja keras, hasil tipis, impian luhur, dompet naipis. Kerja keras, teu aya libur, gajian datang langsung kabur. Mak jabatan Con dan Nek Ketelak Manggis. Kerja keras, ulah putus asa, rejeki mah aya sanajan teu sakumaha. Nu penting jalan terus usaha, sambil seri sanajan hirup loba drama. Gantian dadaku. Gajian geus asup, asup terus kaluar juk. Tanggal hiji seri notifikasi masuk, gaji geus cair hate langsung riweuh. Can sempet dipake, can sempet dinikmati, tagihan geus datang nyapati dagih. Listrik kontrakan, Cicilan HP, sadayana ngantri.
gajian numpang lewat. Gajian numpang lewat. Lujeng Sumping di Istana Aing. Nempel ke tembok, kipas muter, sorana siga helikopter. Tapi di story katingali mewah pisan, filter nyala jadi karaton impian. Meja plastik disulap jadi meja kerja, laptop pinjeman gaya siga CEO da, lampu remang biar estetik katingali. Padahal boh murah 5.000 di warung tadi. Batur nyangka aing hirup geus mapan, padahal mandi bae kudu ngantri di belakang. Kontrakan rasa istana dina imajinasi, di kamera mewah dina damang sederhana pisan euy. Kontrakan rasa istana kayak tak kira-kira, hirup minimalis tapi caption luxury life. Kontrakan kulkas kosong, osina cai hungkul, tapi upload story healthy life full. Sarapan mie disebutnya ramen Jepang, padahal mie instan tambah cabe biar menang. Sofa teu aya lesehan jadi andalan, tamu datang bilang ini konsep minimalis modern. AC teu boga, kipas jadi penyelamat, tapi caption cold vibes only padahal panas nyelat. Hirup mah biasa nu penting percaya diri, sanajan sempit gaya kudu tetep jadi. Kontrakan rasa istana full halusinasi, fit ketinggali sultan padahal nyicil tiap hari. Kontrakan rasa istana kayak sosialita, aslinya mah mikir bayar listrik bulan depan. Iya asli rumah mana? Asli diedit. Kontrakan rasa istana tuh kudu dipaksa, hirup sederhana nu penting bahagia. Gaya mah bebas asal ulah nyiksa, dompet jeung pikiran kudu tetep waras. Story na di Bali, padahal duit di Shopee Pay later. Isu-isu update, kopi mahal estetik, caption na healing, padahal duit panik. Foto di kafe, lampu na remang-remang, padahal mayarna nyicil 3 bulan. Cek batur, hirup kudu nikmat, kudu gaya, aing gedaya tapi tagihan datang sadaya. Baung hard di story, miskin di dompet, I look low pisan tapi
sukses, hirup geus mapan, padahal unggal penting deg-degan. Tagihan penghardi story, miskin di dompet, fit katingali rapi, hutang lumpuh cepet. Penghardi story, sena bijaksana, tapi di dunia nyata kabur ti kenyataan. Maneh geus suksesnya, sukses nyumputkeun hutang. Tapi kudu sadar hirup lain, lomba teu kudu maksa mewah, muncan mampu ulah sok dipaksa, nu penting tenang sanajan sederhana. Hayu ngopi, tapi nu mahanya dompet kumaha, gaya heula. Gumpul di kafe, lampu estetik, menu dibuka, hargana bikin panik. Kopi hiji sageras, harga siga makan sapoe, tapi demi gengsi pesan bari pede wae. Foto heula, upload ka story, captionna healing padahal mikir duit sorangan. Ngobrol gaya, siga pengusaha muda, padahal besok mikir makan naon deuinya. Ceuk batur hirup kudu dinikmati, aing nikmati bari saldo seri tipis. Tongkrongan rasa sultan, gaya teu kira-kira, ngopi mahal pisan padahal duit sesa. Tongkrongan rasa sultan, demi gengsi belaka, demi insya betah, di imah mikir biaya. Ngopi, aing ngopi. Jadak jaduk Mahal pesen kopi latte, tambah dessert lucu, padahal di rumah mie instan nungguan kamu. Split builder tang jantung langsung deg-degan, pura-pura santai padahal pengen kabur pelan. Batur pesen lagi, nambah satu ya, aing nambah mikir utang nambah deuinya. Tongkrongan panjang, waktu teu karasa, saldo makin tipis, hate jadi drama. Hirup kudu santai cenah ulah stres, aing teu stres ngandam dong kudu ngepes. Tongkrongan rasa sultan, unggal akhir minggu, fit katingali tajir, padahal dompet linu. Tongkrongan rasa sultan, gaya sosialita, isukna sarapan, mikir duit sesa. Ngopi deui sukan, hayu tapi utang heula. Tongkrongan rasa sultan, ulah kaluyuih, gaya boleh wae asal ulah nepi rugi. Nu penting bahagia, teu kudu maksa, ngopi sederhana tapi hate lega. Eta tangga ulah sok ngintip jandela aing atuh, nu aya mau lain harta, tapi cicilan keneh. Ulah sok sirih
enjoy sirik saotek jadi racun dina hate ngahalangan rejeki nugas aya di lengan sorangan seribar hirup mahulah di bawah bekang sabab bahagia teh pilihan ulah sok sirik ku tatangga hirup mah beda-beda rasa nu katinggal itu salawas nyata seri luar jero mah loba drama ulah sok sirik ku tatangga urang mah sarua usaha rezeki geus aya nu ngaturana sing penting hirup teu loba gaya lamun hayang mumha ulangan sirik tapi kudu digawe mun teu nya minimal ulah nyinyir lah.